Sampurasun, warga Cimahi. Kami warta MMZ bakal ngawartosan anjeun ngeunaan warta panas di Jawa Barat. Abdi Mutia salaku pembawa warta dinten ayeuna ngabejaan anu geus viral ngeunaan kebijakan Deddy Mulyadi ngeunaan barak-barak militer pikeun siswa anu boga masalah hayu urang lalajo siarana. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ngalaksanakeun program atikan karakter pikeun siswa anu bermasalah. Program pendampingan ieu dilaksanakeun di Balai Pendidikan Nasional Rindam 3 Siliwangi kalayan pendekatan semi militer. Program ieu dimimitian dina tanggal 2 Mei 2025. Program ieu boga tujuan pikeun ngabekelan siswa ngalawan disiplin jeung nilai-nilai moral ngaliwatan latihan di barak militer bekerja sama jeung TNI jeung Polri. Kaki kiri korban. Kaki kiri. Kiri teh mana kiri teh? Nurutkeun Dedi, program ieu dimimitian dina sababaraha daerah anu dianggap rawan kalayan fokus kana daerah anu leuwih siap jeung ngadesak perlu leuwih perhatian. Program militer ieu dilaksanakeun dina 30 nepi ka 40 barak anu geus disiapkeun ku TNI. Kalayan masing-masing murid ngalaman pelatihan karakter salila 6 bulan pinuh. Siswa anu bakal ngilu dina program ieu dipilih dumasa kana kaputusan babarengan antara sakola jeung kolot kalayan prioritas dibikeun ka jalma anu kalibet dina pergaulan bebas jeung tindakan kriminal. Salah sahiji wartawan kami bakal ngawawancara anggota masyarakat ngeunaan warta ieu. Jeung siang abdi Makaila ti warta MMZ bari ngawawancara ngeunaan warta barak militer pikeun rumaja nu bermasalah. Ieu sareng saha? Abdi Jahrana Vita ti abdi warga Cimahi Utara. Kumaha penempuan teteh ngeunaan program barak militer pikeun rumaja anu dianggap bermasalah? Menurut abdi program ieu teh penting kusabab bisa ngurangan barudak anu bangor terutama di Jawa Barat jeung bisa ngaeukeun barudak anu tadina pemalas nu kararitu teh bisa jadi ngabangun diri anu leuwih alus. Kumaha kira-kira pengaruhna ka kaayaan psikologis rumaja sanggeus ngalaman pelatihan eta? Menurut abdi oge saenggeus ngalaksanakeun barak militer ieu mungkin psikologis barudak teh bakalan lebih alus karena kusabab mungkin di dituna teh diajarkeun kumaha tentang kebenaran lah pokona mah. Jadi mungkin bakalan sae. Penempuan teteh, kumaha pentingna peran masyarakat seperti orang tua, guru jeung tokoh agama dina ngarunjatkeun moral jeung akhlak rumaja? Penting pisannya lamun ieu ti orang tua, komo ti orang tua guru pertama barudak. Terus anu masyarakat lain mah mungkin bisa ngabantu kanu jalan nu lurus. Mungkin jika nama kitu nya sangat penting oge ti masyarakat, ti orang tua, ti guru-guru oge. Gitu aja.